Insinyur Soekarno, Presiden kahiji Republik Indonesia. Soekarno anu dawam di geruan Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Wetan genep Juni 1800 hiji, sarta maut di Jakarta 20 hiji Juni 1870. Bapana ngaranna Raden Sukemi Sasrodiharjo sarta indungna Ida Ayu Nyoman Rai. Sawaktu hirupna anjeunna miboga 3 pamajikan sarta dikaruniai 8 anak. Ti pamajikan Padmawati miboga anak Guntur, Megawati, Rasmawati, Sukmawati sarta Guru. Ti pamajikan Hartini miboga Taufan sarta Bayu. Sedangkan ti pamajikan Ratna Sari Dewi wanoja turunan Jepang ngaranna Pituin Naoko Nemoto miboga anak Kartika. Mangsa leutik Soekarno ngan sawatara warsi hirup babarengan kolotna di Blitar. Sawaktu SD nepi ka tamat anjeunna cicing di Surabaya, indekos di Imah Haji Oemar Said Takroaminoto. Politisi kawakan pangadeg Syarikat Islam, saterusna nuluykeun sakola di HBS, Hugger Burger School. Waktu diajar di HBS eta, Soekarno geus ngagambleng jiwa nasionalisme. Saucul lulus HBS warsi 1820 pindah ke Bandung serta melanjutkan ke HTS, Teknik Hugh School, atawa Sakola Teknik Luhur anu ayeuna jadi ITB. Manehna junun ngahontal gelar IR dina 25 Mei 1820 genep. Saterusna anjeunna ngarumasakeun ajaran Marxisme sarta ngadegkeun PNI Partai Nasional Indonesia dina 4 Juni 1827. Jeung tujuan Indonesia merdeka, balukarna Walanda ngasupkeunana ka penjara Sukamiskin, Bandung dina 28 Desember 1828. 8 bulan saterusna anyar disidangkeun. Dina pembelaanana dijudulan Indonesia menggugat. Anjeunna nembongkeun kamurtadan Walanda, bangsa anu ngaku leuwih maju eta. Pembelaana nyaeta nyieun Walanda beki ambak. Kukituna dina Juli 1830 PNI oge dibubarkeun. Sanggeus lepas dina warsi 1830 hiji, Soekarno ngagabung jeung Partindo sarta sekaligus mimpin balukarna anjeunna ditewak deui Walanda sarta dipikeun ka Endan. Flores warsi 1833. Opat warsi saterusna dipindahkeun ka Bengkulu. Saenggeus ngaliwatan perjuangan anu cukup panjang, Bung Karno sarta Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI dina 17 Agustus 1845. Dina sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1845, Insinyur Soekarno ngamukakeun Alpuqah ngeunaan dasar negara anu disebutna Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1845, Insinyur Soekarno sarta Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dina sidang PPKI 18 Agustus 1845. Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi minangka Presiden Republik Indonesia anu kahiji.
Samemehna anjeunna oge junun ngarumuskeun Pancasila anu saterusna jadi dasar ideologi nagara kahiji Republik Indonesia. Anjeunna narakahan mempersatukan Nusantara. Komo Soekarno usaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, sarta Amerika Latin jeung Konferensi Asia Afrika di Bandung dina 1855. Anu saterusna ngembang jadi gerakan non-blok. Pemberontakan G30 SPKI ngababarkeun krisis politik hebat anu ngabelukarkeun tampikan MPR luhur pertanggungjawabanna. Sabalikna MPR angkat Soeharto minangka pajabat presiden. Kasejahteraanana terus memburuk. Anu dina poe Minggu 21 Juni 1870 manehna maot di RSPAD. Manehna disembayamkeun di Wisma Yaso, Jakarta sarta dimakamkan di Blitar, Jatim di deket astana ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pamarentah menganugerahkannya minangka pahlawan proklamasi.